A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Panonna alus, irungna alus, bibirna alus sagala, tapi hanjakal omongana henteu alus sanes kitu. Make tiungna dibeungkeut bari bajuna maret, atuh ping-ping kawas seleup hayang katir terakhir kali sholat. Kapan ieu biang kerokna ieu? Di nyahuan aja mah. Ieu biang kerokna teh ieu. Matak ieu guru loba saeutik ieu mah. Di bejaan ya. Loba pengusaha bangkrut gara-gara kacang. Loba pejabat rungkat gara-gara kacang. Ece nama di mana? Ece nama di kamar keneh. Salaki keur lalajo persib di tengah imah. Barang ngambe parfum cek salaki. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Paling bau kac. Karaosnya cel balas betah di alam dunia, urang tiasa kempel deui ngariung deui dina ieu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa kamari keneh ngariung di pangarsa Pak Kiai Acep. Ai horeng teh geus 3 tahun kapengker. Ai sugan teh kamari nya ceu. Terus kamari tepang deui di Kang Opa di Sakawayana. Ayeuna teh tos ngariung deui di dieu di Kang Ayat. Mudah-mudahan ieu umur urang kalebet umur nu barokah. Amin. Kalebet umur anu sae, anu aya dosa di jerona mudah-mudahan tiasa ditobatan. Anu aya amal soleh mudah-mudahan ditampi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, mana bapak-bapak na iya kamarana? Dilebat. Masa letik di kurungan dehnya. Daramang sadayana. Mudah-mudahan kesehatan orang tiasa dianggo modal kanggo ngahontal ridha Allah, kanggo mudah ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu acan langkung tebi urang sholawatan heula siap. Itu tuh. Siap sholawatan siap. Aya hiji amalan anu gampil dipidamelna tapi dahsyat efekna. Hiji maca sholawat, 2 sodako. Nah jenah bu? Hiji maca sholawat, 2 sodako. Eta 2 nana sanajan malaweung ge ditampi ku Allah. Sanajan malaweung ditampi ku Allah. Numantak kunaon sebabna? Sebab ari maca sholawat mah hakikatna teh ngabungakeun Kanjeng Nabi. Sodakoh oge ngabungakeun Kanjeng Nabi. Bahkan ngabungakeun umat Kanjeng Nabi. Mata siap sholawat bari sodakoh. Asli? Asli. Nyaan? Yuk panitia siapkeun sorbana, siapkeun kardusna. Sakumaha parantos instruksi di ketua panitia kurang sodakoh niatan
nutos teu araya Ibu Rama niatan hadiah kanggo Ibu Rama. Siap? Urang kahutangan ku Ibu Rama? Urang kahutangan ku Ibu Rama? Kahutangan. Lamun kahutangan sok hadiahan Ibu Rama. Itu. Aranjeuna ge kapungkur ngurus urang ngabiayaan urang teu hitung-hitungan. Beres. Ibu Rama urang kapungkur ngabiayaan teu sieun miskin, teu sieun masakan. Tapi ka urang sakieu buktosna dihormat diajen ku batur, dimuliakeun ku batur, eta teh kanyaah Ibu, eta teh pengorbanan Ibu. Tapi ka Ibu Rama urang batur mah barang pake manehna mah henteu. Batur mah leungeuna ayaan manehna mah aya cincinan maksudna gitu. Batur mah leungeuna roncong indung urang mah eueuh da beak pake ngabiayaan saha? Ngabiayaan anak tah kiwari urang babales. Mudah-mudahan aya kasayan tina sedekah urang. Insyaallah ke ku panitia ditasarrufkeun kana bangunan masjid, bangunan madrasah anu sifatna jariyah, ngocor ganjaranana salila dimanfaatkeun, salila dipake ku umat, muga-muga kabagian Ibu Rama urang. Amin. Amin. Siap salawat siap. Siap. Cobaan heulanya. Siap dicoba siap? Di berang. Nada. Jedok lah yang sok poho surak wae mun aya maca sholawat dengein lain surak haram jadah. Contohnya kieu ya kela ieu teh da serap ieu teh wis mantap kita gawe naon si Jarjit sarangkai surungkuy. Bisa dicoba? 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Hop. Emang aing bieu nyontokeun bari seserian. Arek moal. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmilahir salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mana suaranya mana? Kurang kompak. Allahumma sayyidina adadama bi'ilmi lahir
dawami mulkillahi, kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sholawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Semua hey, 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 hey. Yuk, hai, hatur nuhun kanu parantos nyawer, oke kanu parantos sodako, anu sodako nu nyawer sing panjang umur, anu henteu ditanggung jawab. Bu, kunaon cari cing wae? Hei, Allahumma sholli wa sallim ada dama kunaon cari cing wae itu mah, kunaon cari cing teu apal apal henteu kunaon ieu cari cing wae teu apal aja. Hah? Atau apa mamiluan atau harese teuing harese bade nu babari bade nu babari tuh dua ya mah dibere nu babari kalah kasaruri bu ya jadi caang aing dia mah be mah ditutupan jadi gareuneuh banget nah bu urang sadayana kalebet kana umat Rasul. Satu ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian makhluk yang paling Allah muliakan, Allah cintai? Kemudian sahabat hening seketika, hening sekejap, dan ada seorang yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Rasul. Ya Rasulullah, apakah mereka itu malaikat? Rasul tersenyum. Kemudian Rasul menjawab, tentu saja para malaikat itu adalah mulia karena mereka tidak pernah maksiat kepada Allah.
La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian sahabat yang lain beranikan diri untuk menjawab, wahai Rasulullah, apakah mungkin makhluk yang dimuliakan dan dicintai Allah itu adalah para nabi? Rasul tersenyum dan kemudian Rasul menjawab, tentu saja para nabi itu adalah mulia dan dicintai Allah, karena mereka adalah yang dipilih oleh Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian yang ketiga memberanikan diri, wahai Rasul, apakah kami sahabatmu ini orang yang dimuliakan dan dicintai Allah? Apa kata Rasul? Tentu saja kalian itu mulia, tentu saja kalian dicintai Allah, karena kalian yang membelaku dari musuh-musuhku, dan kalianlah yang berani berkorban untuk melindungiku, untuk dakwahku. Tapi bukan kalian yang aku maksud. Lalu siapa ya Rasul? Kemudian Rasul melihat ke jauh. Rasul menatap, pandangan Rasul seolah-olah memandang sesuatu yang jauh. Tapi seketika air mata Rasul meleleh. Seketika air mata Rasul jatuh tak terbendung. Rasul menangis terseduh-seduh, seolah Rasul memendam rasa rindu yang teramat sangat. Dan Rasul pun berkata sambil bergetar, wahai sahabatku, ketahuilah, mereka adalah umatku setelahku. Mereka adalah umat yang akan Allah hadirkan setelah aku. Mereka mencintaiku padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka berani berkorban untuk dakwahku padahal mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka berani membela panjiku padahal mereka belum bersentuhan tangan denganku. Mereka merindukanku siang dan malam. Dan ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, aku pun hari ini merindukan mereka. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku. Tapi cinta mereka mengalahkan cinta mereka kepada anak istrinya, mengalahkan cinta mereka kepada keluarganya. Saksikanlah oleh kalian, aku pun merindukan mereka. Bu, kenapa kita harus cinta kepada Rasul, mengalahkan cinta kita kepada keluarga? Kenapa kita harus cinta kepada Rasul, mengalahkan cinta kita kepada anak-anak kita? Kenapa kita harus cinta kepada Rasul, mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita? Itu karena cinta Rasul tak terbatas kepada kita selaku umatnya. Itu karena cinta Rasul tidak terbatas, seperti halnya seorang kekasih, bahkan melebihi cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Hingga orang yang pertama dibangkitkan setelah kiamat nanti adalah Rasul. Orang yang pertama kali dibangkitkan setelah kiamat adalah Rasulullah. Ketahuilah Bu, ketika Rasul pertama kali dibangkitkan, kemudian beliau bertanya, wahai Jibril, apa hak-hakku di hadapan Allah? Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, Allah telah menjamin, Allah telah menyediakan, pintu surga telah terbuka, haram bagi yang lain untuk memasukinya kecuali engkau telah memasuki terlebih dahulu. Apa kata Rasul? Bukan itu yang aku maksud. Tinggali. Ketika Rasul pertama kali dibangkitkan oleh Allah, yang pertama kali Rasul khawatirkan dan Rasul tanyakan adalah bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Lain bojokna, lain anakna, lain keluargana, tapi umatna. Bu,
Bo tingali sejauh mana kita mengamalkan ajaran Rasulullah dan sejauh mana kita istiqomah dalam membaca sholawat kepada Rasulullah dan sejauh mana kita menjaga umat Rasulullah dan sejauh mana kita mengaplikasikan akhlak Rasulullah agar kita semua termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka pantas Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimurad. Tekapati-pati Allah ngutus ka anjeun Muhammad kecuali ngajadikeun anjeun pikeun janten rahmat keur sakabeh alam. Bo Rasul teh adalah bentuk rahmat di Allah Subhanahu wa taala keur sakabeh makhluk nu hirup di alam dunia. Sebab dawuh Allah ogenan anu sanes dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bil muradih. Al-Qur'an adalah kitab anu dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur naon litukhrijan nasa supaya Kanjeng Nabi Muhammad ngaluarkeun pirang-pirang manusia tina keayaan poek menuju kana keayaan caang, tina poek kana caang, tina bodoh kana nyaho. Tayeulah bo ieu lah lamun urang hayang hirup caang, lamun urang hayang hirup anteng, lamun urang hayang hirup tentrem, lamun urang hayang hirup nyaman, urang hoyong hirup bagja, maka dekati Al-Quran. Sebab Al-Quran teh adalah warisan ti Kanjeng Al-Quran teh adalah warisan ti Kanjeng Nabi. Hiji deui warisan ti Kanjeng Nabi teh as-sunnah al-hadis. Matak selama urang kabehan berpegang teguh karena dua perkara eta, hiji Quran, dua hadis, maka urang kabehan selamanya tidak akan pernah tersesat. Bu, hakikatna urang kabehan ieu keur neangan jalan ka Allah. Beres. Hakikatna urang kabehan keur neangan jalan keselamatan. Beres. Cing. Naon nu keur diteangan ku urang ayeuna? Hah? Naon? Kurang share. Karidoan Allah. Urang kabehan keur neangan karidoan Allah. Leres. Yuk tingali. Lamun bener urang keur neangan karidoan Allah. Caur Rasul saha jalma nyuk curug jalan milari ilmu, kaya-kaya nyuk jalan ke mana? Jalan ke surga. Keutamaan jalma anu neangan ilmu teh ku Allah hiji di alam. Aja hiji di alam, dua dibere ketenangan hirup. Nah aja tilu dibere rahmat. Nah aja opat dijaga ku malaikat. Lima sakur lengkah lu dipake neangan ilmu jadi saksi isukan di akhirat. Genep sakur nu kalewatan tatangkala nu aya di darat, lauk nu aya di lautan, kabeh ngadoakeun ka jalma nu neangan ilmu. Beda jeung nu mere ilmu. Yo, nu mere ilmu mah lain eta diancam.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Cilaka gede keur jalma anu ngomongkeun hiji perkara bari jeung teu akur jeung kalakuanana. Tadeuleuh bo nu neangan ilmu mah di alam ku Allah, dibere rahmat ku Allah, dijamin hirupna. Bahkan anu kalewatan sakur gelebug jeung tatangkala nu aya di darat jeung lauk nu aya di cai kabeh ngadaroakeun ka manehna supaya dihampura dosa. Tapi nu mere ilmu mah, nu ngawuruk mah kumaha? Kabura maqtan, cilaka gede keur jalma anu ngawurukan hiji perkara bari jeung teu akur jeung kalakuanana, nu diomongkeun teu akur jeung kalakuanana. Tadeuleuh matak doakeun guru-guru urang termasuk abdi, doakeun al fakir, mudah-mudahan urang kabehan salamat dunia rawuh akhirat. Amin. Bo hoyong salamat, hoyong ketenangan hidup, hoyong kebahagiaan hidup. Ulah eureun berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Ulah eureun jadi umat Kanjeng Nabi anu peduli terhadap sesama. Sebab zaman kiwari urang keur diuji, teu di mana ieu umat keur diobok-obok, Pak. Teu di mana ieu umat keur diuji ku fitnah akhir zaman. Nu hiji pro ka dieu, nu itu pro ka ditu. Laras teu? Ajengan nu hiji ngaluskeun nu ieu, nu itu ngaluskeun nu ieu, ngaluskeun nu ieu bari ngagorengkeun itu, nu itu ngaluskeun nu itu bari ngagorengkeun tak eta. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Muhibin Ustad Ayat ngalus-ngalus Ustad Ayat bari ngagoreng Ustad Acep. Aya nu kitu? Bedil Muhibin Ustad Acep ngalus-ngalus Ustad Acep bari ngagoreng Ustad Ayat. Aya nu kitu? Cekek dua nana sarua, dua nana oge sarua umat Kanjeng Nabi. Laras urang oge umat Kanjeng, sesama umat Kanjeng Nabi ulah sok silih, ulah sok silih ya. Kuring mah teu bosan-bosan ngabejaan nu kieu teh salintuh-lintuhna lauk naon cenah Bu, tetep aya daging naon, tetep aya cucukan. Sok barang atuh. Heeh, ulah bari nyorongok ka aing. Sok rasakeun dina hate. Sok bari naonan, bari eusian dina hate sok. Salintuh-lintuhna lauk tetep aya cucukan. Sakuru-kuruna lauk tetep aya dagingan. Ulah leuleuh ka aing kuruna ceuk. Tak usah ayat pe kan ieu tah. Naon hartina, Bu? Saalus-alusna jalma pasti boga kagorengan. Sagoreng-gorengna jalma pasti boga kaalusan. Beangan kaalusan dina kagorengan jalma. Eta akhlak karana. Berarti urang teh ulah sok suudzon. Anjeunah. Urang teh ulah sok ngabudayakeun suudzon, goreng sangka. Balik teh kudu husnudon. Ka batur teh kudu naon? Kudu husnudon. Sebab nalika urang suudon ka batur eta teh lain ngaracun batur tapi keur ngaracun diri, keur ngotoran diri. Si itu mah nu keur disangka goreng ku urang buat teuing keur gawe alus, tapi urang nu geus suudon ka manehna geus puguh urang mah keur goreng. Kartos henteu. Kartos henteu. Matak sesama umat Kanjeng Nabi saling menjaga. Sesama umat Kanjeng Nabi kudu silih dukung. Ulah silih goreng, ulah silih gorengkeun jalma
moal caang hatena lamun eta jalma teu wawuh teu paham kana Al-Qur'an. Bo saur Allah ari Al-Qur'an teh ngahaja dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi keur ngaluarkeun umat manusia tina kaayaan poe kana caang. Matak moal caang jalma lamun teu paham kana Al-Qur'an, moal paham jalma kana Al-Qur'an lamun teu diaj. Matak moal daek diajar jalma lamun eta jalma teu deukeut jeung ulama. Nu mantak urang mah hayang caang hirup hayang. Hayang salamat hirup hayang. Yuk deketan para ulama guru-guru urang. Siap. Sakumaha ibu sonokna jeung kiruhai, sakumaha ibu resepna jeung kiruhai, tetep nu kudu dihadiran majlisna, dipinuhan majlisna, dikupingkeun nasihat pituturna, nu kudu dimuliakeun mah angger kiai satem, ustad satem, anu aya di lem, sebab eta nu sok ngawuruk urang sapopo, eta nu gede jasa. Da kiruhai maka dia nasa elol sael tos leho saelol atuh ja aing maka dia ge pedah we diondang ja kamari ngalewat ka dieu jauh nu nanya naon sebabna can mika butuh jalema mah pan kadas kanaon katalian ku pangabutuh someah soteh. Heuy. Boga tetangga. Jauh keneh segeruan. Eti. Aya ce Eti. Aya. Nur. Galagah galeh ge. Horeng naon eta jalma? Boga pangabut. Geus teu boga pangabutuh mah biasa deui. Aya nu kitu? Aya. Bedil. Salila aya pangabutuh mah jalma bakal ngadeuketan. Tapi Kanjeng Nabi mah lain butuh ka urang. Kanjeng Nabi mah teu butuheun ka urang, tapi urang nu butuh ka Kanjeng Nabi. Bo. Mangkana urang mah. Yuk. Sakumaha eta nage tuturkeun guru urang di lembur salagi bener nasehatan silih wasiatan silih benerkeun lamun aya kasalahan sebab naon ya Allah mikarido tilu perkara ti urang jeung Allah bakal murka tilu perkara ti urang. Naon cenah Bu? Itu mendengein henteu. Hah? Allah ridho tilu perkara ti urang, Allah bakal ridho karena tilu perkara nu aya di urang, jeung Allah bakal murka karena tilu perkara nu aya di urang. Bejakeun ulah. Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayardu lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hiji Allah ridho tilu perkara ti aranjeun jeung Allah bakal murka kana tilu perkara nu aya di aranjeun. Maksudna naon? Lamun urang migawe tilu perkara Allah ridho, oge Allah bakal murka ka urang kabehan lamun urang migawe tilu perkara nu sejen. Bejakeun ulah. Hiji anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho ka urang selama urang kabehan termasuk urang dieu teu migawe syirik, teu migawe musyrik ka Allah. Sebab di mana aya pagawean musyrik, di mana aya pagawean syirik, disitulah pintu langit tertutup. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Ali, kapan langit tertutup dan kapan pintu langit terbuka?" Apa kata Ali? Sayyidina Ali berkata, pintu langit tertutup kalau manusia melakukan kemusyrikan, dan pintu langit akan terbuka kalau manusia bertobat dari kemusyrikan. Bo, henteu ai musyrik pagawean mah
KHD bisi musyrik ucapan. Hei musik kami hidna eta musik utna musik utnya kan nu kumaha eta nu kumaha aya nu kupur ucapan aya pugu-pugu jelema disebut anjing aya si anjing aya gitu aya pugu-pugu jelema disebut monyet aya monyet Bukun hei bukun aya nu kitu non kan matak yuk KHD bersihkeun moal apal urang bersih lamun urang kabehan teu apal cara kumaha supaya apal cara taroskeun ka guru urang kabehan leres deketan guru urang kabehan leres da urang mah jalma mah tukang poho tukang naon cenah matak fungsi guru teh para nginget fungsi guru teh tukang ngingetan matak urang mah hirup teu bisa jauh ti saha urang mah hirup bisa jauh ti saha urang mah hirup bisa jauh ti guru yuk supaya caang hate urang supaya lenglang hate urang maka ulah jauh ti saha ulah jauh ti kanyaah guru sanajan awak urang anggang jeung guru tapi kanyaahna nyambung jeung urang teweleh insyaallah urang teh bakal diaping dijaring ku guru-guru urang kabehan insya selama urang kabehan teu migawe syirik teu migawe musyrik insyaallah Allah ridho ka urang kasaha urang ibadah ka Allah dawuh Allah ogena dina Al-Qur'an innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata li dzikri saestuna sanyana kami teh adalah Allah la ilaha illa ana eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah fa'budni maka kudu ibadah anjeun ka kami wa aqimil salata li dzikri jeung anjeun kudu ngadegkeun salat untuk mengingat kami supaya anjeun ingat ka kami adegkeun salat cara anjeun ingat ka kami adegkeun salat lamun anjeun ingat ka kami adegkeun salat ku anjeun migawe salat berarti anjeun geus ingat ka kami cek saha eta cek Allah berarti sakur jalma salat berarti ingat ka saha ka Allah teu setiap jalma ingat ka Allah naon jalma salat ka Allah eta teh berarti keur ngado teu setiap nu ngadoa asup naon teu setiap jalma nu ngadoa teu asup salat ngartos teu kartos teu jalma salat eta teh keur naon sebab ari salat cek bahasa mah naon doa salat cek bahasa teh doa matak beuki remen urang salatna beuki remen ngadoa istiqomah salatna berarti istiqomah ngadoana cek Allah salat maneh pikeun supaya ingat ka kami maka celek urang teh salat berarti urang keur ingat ka saha keur ingat ka Allah kakarak wudu ge urang geus naon eta geus inget ka Allah kakarak ngadeg urang kakarak leumpang ka masjid Pak eta teh geus naon urang geus inget ka Allah kartos teu Bo kartos teu Bo kakarak leumpang urang ka masjid kakarak leumpang urang ka mushola eta teh geus kaasup pagawean inget ka saha tah matak cek Allah innani anallahu la ilaha illa ana eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah lamun hiji informasi hiji ayat dipiheulaan ku kecap inna ari inna teh eta teh fungsina keur nancepkeun informasi karena keyakinan urang supaya eta informasi teh nancep jadi keyakinan dina hate urang Bo
inna didinya berfungsi kernauki dan informasi supaya benar-benar katarima ku urang, supaya benar-benar asup kana hati urang. Makanya cek bahasa urang mah sesungguhnya sanyana saestuna teu aya deui pangeran kecuali aing, la ilaha illa ana fa'budni. Deui pangeran kecuali aing, maka kudu ibadah anjeun ka kami. Ya, Bo. Ngobrol wae, heeh. Dengein. Pan ke ojo ditanya mulang ti dieu. Nya? Sok ditaruh Sara. Di mana Cok? Ngaji batu rumah. Di mana? Iya. Mana ya? Lewo. Naon cenah usina? Oh biasa we. Hah? Nya di mana-mana kayaknya gitu we. Pokoknya mah gek diuk hadir menang snack ngundutan. Giliran ditanya naon eusina nya kitu we pokoknya mah. Mun beneran kerame, euy pokoknya mah. Rame. Lamun beneran keur teu rame, aing mah hanjakal di upang hareupna. Aing kitu teu rame. Nah di mana mau balikna? Di Ciamis. Jauh-jauh nyakeun duit. Nyau kitu mah geus we cenah Ustad Kukut teu lihat. Emang ojo rumah sa ngukut Ustad? Aing kunaon nyebutkeun Ustad Kukut? Aing ngukut Ustad kudu di Paraban. Ulah komo Ustad pan hayam ge dikukut kudu di naon? Ulah komo di mana? Bo, Ibu. Ayo, ulah gawe naon cenah? Ulah gawe ulah gawe musyrik sebab urang kabehan pada hakikat mah hayang salamet laras. Urang ogenan kabehan hayang diijabah doa laras. Maka lamun bener-bener hayang diijabah buka pantok langitna ulah migawe musyrik. Ulah naon Bo? Ulah migawe musyrik. Yuk tanamkeun tugas urang Bo, tugas urang kanu jadi anak teh cecepkeun akidah sing kuat pileuleut ku urang ajarkeun deui pangeran kecuali lamun urang meyakini aya kekuatan aya kawasa kecuali naon salian ti Allah eta teh kaasup musyrik naon musyrik patekadan anjeunna Bo musyrik patekadan bejakeun ka anak ulah nepi ka salah leng ulah salah kayakin ulah salah keyakinan mantap. Yuk tugas urang ke anak adalah ngajarkeun bagaimana supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lamun anak urang geus cinta ka Kanjeng Nabi moal daek ngaroga hala nganyeri ka saha bororaah ka dulur ka batur ge moal wani tapi lamun anak urang kabehan termasuk urang sorangan teu cinta ka Kanjeng Nabi bororaah ka batur ka dulur ge wanieun nganyeri bororaah ka batur ka indung sorangan wanieun nyorongot boro ka batur ka kolot sorangan wanieun cacarek boro ka batur ka kolot sorangan wanieun molotot aya nu kitu aya nu kitu ih aya rupa-rupa gelis aya kalakuan kitu patut aya budak nu kitu panonna alus irungna alus bibirna alus sagala tapi hanjakal omongana henteu alus sanes kitu abah jona alus tiungna sendalna alus entasna tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu Bo daek buka babaturan kaos gitu daek babaladan jeung kitu nah
urang ge embung batur ge embungan ieu jeung urang kaos kitu laras teh mata yuk salametkeun urang keluarga urang tina gawe pamusyrik tina gawe kaawon tina gawe kaawonan nyabunya nyabunya bo teruskan nu kadua caur Rasul wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu nu kadua Allah bakal ridho ka urang salila urang kabehan nyekel pageuh kana ajaran Kanjeng Rasul berpegang teguh kana tali agama Allah. Ini maksud tali agama Allah adalah Quran jeung Quran jeung hadis. Urang mah teu ngarti, urang mah teu paham. Teangan nu ngarti, teangan nu paham. Deuketan tong dilesotkeun supaya urang bisa nyekel pageuh kana ajaran agama. Urang nyekel pageuh kana tali agama Allah. Selama urang berpegang teguh kana Al-Qur'an jeung hadis, urang salilana moal sasar, urang salilana moal poek. Heuy. Ya. Betah ayeuna betah baheula. Betah ayeuna betah baheula. Betah baheula kunaon? Kunaon? Coba kasus. Cing, caang ayeuna, caang baheula. Caang ayeuna, baheula tahun 70 geus aya listrik. Baheula tahun 80 cai geus naik ka imah. Baheula tahun 80 urang dieu ka manana mandi? Ka walungan. Mun ngising ka mana? Oh. Tahun 80 ka manana ngising? Geus albaroga WC? Encan. Baheula mah rek mandi teh urang nyamperkeun cai, ayeuna mah cai nyamperkeun urang. Baheula mah rek ngising teh urang nyamperkeun cubluk, ayeuna mah di mana aya cubluk nyamperkeun jalma? Heuy. Bo. Tingali. Baheula urang dieu zaman tahun 80-an. Mun beuteung mules hayang ngising ka mana? Ka walungan WC 1 hektar heuh. Ayeuna mah hampir unggal imah baroga WC. Heuy. Baheula mah lamun mules tengah peuting riweuh. Betul. Noelan salaki asaku bararingung mun tengah peuting mules arek indit kacai sieun dipacok nyai teu kudu bingung ceuk salakina nyai teu kudu bingung tinggal nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batur budak eta baheula mah tahun 80 ngising teh bu ieu di lewo budak baheula mah jiga di Palestina ting balawer penting-penting teh di Palestina mah ting balawer teh rudal di dieu mah penting-penting tai di kulon kawetan bulawer ti wetan ka kulon bulawer barang ceeti rek ka sawah jeung esuk budak asa wau keresek meureun tai manehna nyangsa dina jambu heuy heuy heueuh baheula mah sieun jasa da paraweknya ayeuna mah caang jalma hatena poek moal bisa ka mana-mana lamun jalma hatena poek moal bisa ka mana? Moal bisa nyieun ka hade, moal bisa nyieun amal sok, bahkan moal bisa nyangka alus ka batur. Sebab hatena poek. Tapi lamun caang insyaallah apal alus apal bener, apal alus apal goreng, apal pantes apal henteu lantaran naon sababna? Semakin kita mengenal Al-Quran, semakin kita memahami Al-Quran, semakin terang benderang kondisi hati kita. Bo, bujang urang reka Allah, lamun urang reka Allah, lamun urang erek naon, erek neangan ridho Allah,
dekati naonana tanda-tanda kebesaran Allah, dekati tanda-tanda kebesaran Allah melalui naon, melalui ayat-ayatna. Terus gitu. Sebab ayat-ayat eta teh ngahajak ku Allah dilungsurkeun supaya urang wawuh yen di dinya teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bujeng urang dieu reka Allah, abdi we ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Abdi ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Nepi dusun. Moal-moal kumaha? Aing moal sotel mun molor di imah. Nepi ka dieu jam 12. Kira-kira lamun abdi sumping ka dieu jam 12 ridho atawa ambek? Ridho atawa ambek? Kunaon sebabna? Telat. Hei. Telat. Bujeng ece, bujeng kang ayat ku ngondang, bujeng panitia nu naon, nu mayar. Cacak ece tinggal ge yuk milu naon? Milu ambek. Cek saha tinggal ge kami ge nyumbang. Cek ojo. Emang ojo nyumbang? Nyumbang. Sebenarnya gimana? Atuh sarua teh nyumbangnya. Sarua teh nyumbang. Kuring datang kali jam 12 ambak moal. Ibu datang ke Allah. Bari sasar, bari telat. Ningali. Jabat sasar, jabat telat, jabat goreng. Ambak moal Allah. Ambak moal Allah. Supaya orang hirup ke sasar deketan tanda-tanda kebesaran Allah. Mata kulah bosen ngaraji teh betul. Ih indung-indung orang baheula, kolot-kolot orang baheula daraek ngaji cek. Urang kolot urang baheula daraek ngaji padahal baheula can aya lis. Jalan oge barut. Ih jalan ka dieu nyaho aing dadalik dugan. Ayeuna mah dicor. Betul. Ayeuna mah di hot nih, coba baheula mah jalan lempang, lain jalan lempang, jalan kaki, betul. Ngajuk-juk ka pangosan teh baheula mah lempang. Ayeuna mah garaya marake naon? Marake mo, nu boga motor, marake mob, nu boga mobil, betul. Cenah nu boga motor, nu boga mobil, ngompreng kana koblak. Tarumpak mobil naon? Mobil kolbak, baheula madeng laleumpang, kilang kitu ge daraek mata kula eureun ngaji supaya hate urang ca kama kola syahrukan wa kajol. Mit gay durian meyahan hoyahan 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 jalma barito kana ngaji daikan menyaho 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 Esih jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho. Kudu panasaran mun hirup teh bodoh lamun rumah sabodoh kudu alewo. Sabab ilmu mahan keberat mamawa anu penting mah
geus berusaha ajal mah bareto kana ngaji daikan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho esi jeung etin sok nyampur ka buruan meh nyaho 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 meh datang kamari sekang ayat di bejaan saayat datang kamari sekang acep di bejaan sahadis cek ustad ayat ulah sok milaraan bat cek ustad acep ulah sok barang dahar anu har henteu cek ngadahar bedul mah udah embung henteu cek nyeri jalma mah ngan loba jalma cilaka teh ku dosa teu gara mana contohna hek ingat-ingat eta di imah aya parabah batur henteu. Hei, coba ingat-ingat tadi imah ayah sendok batur tanta. Hei, ingat-ingat tadi imah ayah parabot batur hento. Hento kumaha pan kamari tatangga nganteran angon ka imah. Patilu poe tilu peuting eta parabah parabot can balik-balik. Tatangga mah nu nganteran angon poloy. Aya angon poloy di dieu. Angon poloy. Lodeh tetangga nganturan lodehnya ke ece ari wadahna teh alus geuning tupperware wadahna teh naon tupperware da ece hayang kabeuli didelegeun ku ece dibika tilu poe tilu peuting poho naon poho malikeun nu nganturan kot liuk deui hei sapoe tan balik wadah eta tupperware batur ka teungeunah sare 2 poe ka teungeunah nginum 3 poe ka teungeunah dahar nangguan naon tupperware teu balik-balik antungna eta tetangga kuat ngadaguan di jandela iraha eta balik wadah aing arek ditagih naon arek ditanyakeun wadahna era nu kadua na sieun kasinggung akhirna mah ngahuleung we dina jandela bo kumaha eta tetangga ngahuleung bari ngadaguan tupperware kumaha ceng ieu organ pareum Kang berita tentang Tupperware dan tiada kabar tentang yang kemarin, tetapi kecewa di dalam berita Tupperware-nya hilang entah kemana. Niat hati ikhlas tapi belum lunas. Oh, batur jebacan lunas. Aiku ece Tupperware teu dibalik-balikeun. Teh eta teh milaraan bat. Eta teh nyeri bat. Ingat-ingat ku ece. Aya sabaraha eta baskom ieu batur. Heuy. Aya sabaraha piring nu batur di imah? Balikeun.
ih udah tapi kau ngendong di imah 3 poe 3 beuting geus goreng eta nu kitu ngaranna heuy pan biasa di lembur masuk pader-ader aja kan gitu harus gitu tah ari apal mah urang apal ayatna apal hadisna unggal minggu saayat unggal minggu sahadis tuh minggu ieu di ustad ayat minggu ieu di ustad acep nepi kacaang hate urang alhamdulillah mantak paingan cek rasul inni qad taraktu fikum syai'aini sesungguhnya nyata telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara lang tadillu ba'dahuma sesungguhnya selamanya kalian tidak akan pernah tersesat salilakna maraneh moal tersesat moal nyasar lamun naon lamun berpegang teguh karena eta syai'aini karena eta 2 perkara naon nu dimaksud syai'aini di dieu adalah kitaballahi wa sunnati Al-Qur'an jeung Al-Qur'an jeung Al-Qur'an jeung sunnah bo ibu sok loba jalma sasar teh kieu contoh be contohnya dina hirup sapopoe heuy bo dina hirup sapopoe loba jalma nu can apaleun meutingkeun runtah ngendongkeun sampah di imah teh mantak ngawaris fakir oke deh lanjut apa heuy ngendongkeun runtah di imah teh mantak ngawaris paingan hirup urang manaon wae da eta jo tak geuning ulah nyalahkeun beurit lamun di imah loba da cenah sok ngendongkeun geroha agening heuy ieu mokot ke beurit bedil sok aing beurit di lebar pais ku aing cenah bina-bina teh ngacak-ngacak gerohaneun atuh beurit ge moal ngacak-ngacak gerohaneun ari eueuh mah gerohaneunana betul laras matak ulah sok ngendongkeun gerohaneun ulah sok ngendongkeun gerohaneun nu kaduana ulah sok ngendongkeun run matak memeh magrib runtah buru-buru piceun keluarkeun ti im lamun ulah lamun moal waka buru-buru diduruk tunda dina keresek tunda dihareup im dihareup imah teh di luar imah maksudna tunda di luar imah boh hiji salajengna loba jalma geuning embung dibere fakir tapi geuning sok naon sok migawe mantak perkara nu ngandang kafakiran mana ninggalkeun ngadoakeun kolot teh eta teh mantak diwaris hirup sakit deui ninggalkeun pagawean ngadoakeun kolot teh eta teh mantak ngawaris sabaraha tah 2 tilu kaopat bo aya jalma emblud-embludan dengein aya jalma emblud-embludan apa emblud-embludan oh segitu pokoknya mah dia lupa budak leutik pan pokoknya mah kodena emblud-embludan aya jalma emblud-embludan can adus can naon geus indit-inditan ka warung koyoyot meuli uyah koyoyot meuli beas aya nu kitu naon aya jalma emplud-empludan can adus can naon geus indit-inditan boh meuli kopi boh meuli rokok meuli royko atawa popoe moekeun baju heuy setiap nu kalewatan ku eta jalma bakal ngadoakeun fakir bakal naon cenah oh cek geus ulin kuda lumping heeh oh aman ya oh cek geus ulin ih kalah seuli haram jadah bijakeun
Oh cegus ulin kuda lumping. Lamun can adus ulah sok indit kemana-mana komo barang dahar. Can adus can naon geus barang dahar geus nginum atuh ajangan tiris tah. Lamun tiris minimal wudu heula saha jalmana barang dahar barang inum atawa indit-inditan bari teu acan adus maka ulah ngarep ulah nyalakeun sasaha lamun hirupna diwaris fakir. Catat ya. Tuh, eta moal meunang euceut di mana-mana aya di majelis taklim. Benar. Da keur kieu moal dibahas secara detail atuh daerah ngabahas di kieu kieu mah. Terus, di mana ayatna? Di majelis. Tuh, mantap ulah sok naon ka majelis teh. Sok malas supaya hirup bekicaang selama urang kabehan berpegang teguh karena tali agama Allah Quran jeung hadis salilakna Allah ridho ka urang insya Allah. Nu kasabaraha ce? Nu katilu nyaeta Allah bakal ridho ka urang sadayana lamun urang teu eureun saling bo lamun aya tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek. Tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek. Nyaan bakal ridho sing kompak. Tatangga ngingetan ka urang ridho atawa ambek. Ridho atawa ambek. Asli nyaan jujur kumaha mah cik tetangga ye etin boga hutang ka aing iraha mayar ambek ridho tuh cek aing ye aing tadi ridho aing diingetan ambek kumaha sih hayangna heuy teu cara ge keur nginjumna euceuk mah ari nginjumna mah amis ngomongna mah pokoknya mah cek wayahna aja tulungan ieu mah wayahna tulungan lah sia masuk hese mayar pokoknya masalah kita tang dibay nyan sia insyaallah giliran be boga duit eueuh euy aya nu kitu aya tadi diingetan ridho ari geus diingetan ambek euy Na'udzubillahi min dzalik. Selama orang saling menasehati, insya Allah Allah ridho ka orang. Selama orang daik saling menasehati, insya Allah hati orang bakal silih caangan. Tapi lamun geus dayus, geus antepan, geus hirup masing-masing, salila eta orang bakal aya kapoekan, oge Allah moal ridho ka urang. Mantap. Di lembur mah urang utang di pareuman eta silih ingetan ulah dieureunnan silih wasiatan silih ingetan betul sabab aya urang-urang kieu mah al insanu mahalul khata wa nisyan jalma mah tepatna salah jeung kalepatan tepatna salah jeung poho beras ari kiai jalma lain berarti kiai ge osok tah geuning ai poho teh lupa ayo hotel lupa lamun geus poho berarti bakal salah tuh kiai dikagunaan kunaon kusalah komo urang lain naon lain kiai matak ulah eureun silih ingat silih ingetan di dieu salila urang silih ingetan maka Allah bakal ridho ka urang kabehan ibu ngingetan ka ibu ya pang alus-alusna awewe nyaeta awewe nu gede ka isin maksudna apa sih ibu susah eta naon cenah kaingat pang alus-alusna awewe nu gede ka isin. Kamu cek orang Jakarta mah yang besar kemaluannya tuh awen murut meren
Bo, ciri awewe anu saya akhlak nama gede kaisin kasalaki walau kabatur kasalaki gede kaisin nya rek minta duit kasalaki teh isin padahal hak manehna tapi rek minta duit kasalaki teh naon naon aya nu kitu aya mun aya aing mentah hiji ieu boroka batur kasalaki gede isin aya nu tuh kaisin aya awewe nu tuh kaisin aya aya ayo aya bu nu kumaha wanian hitut hareupeun salaki eta mah modal teu tempo heula nyaho salaki keur dahar ngalewat ka hareupeun beungeut prat ih pot kejo salaki tamplok dina piring setor eti sia ngadaharan pait dipahang kieu atuh salaki keur dahar dibekok mahal eta eueuh kaisin kitu mana kabel lagi mahal nu kadua awewe nu teu bawa kaisin masuk nembong-nembong nembong naon cenah heuy nembong naon make tiungna dibeungkeut bari bajuna meret atuh ping-ping kawas seleup hayang katingali sholatullah salam ala toha sholatullah ala yasin tuh bentak kameramen aing malah men lempok awewe bohaya teh buru-buru make kacamata hidung heeh ameh teh kacirieun ku batur aya awewe bohaya teh buru-buru dipake kacamata kieu we aing ngalih ka dieu teh nyoana pola mah ka ditu bo kade awewe nu boga kaisin mah nutup nu teu boga kaisin mah nok nembong awewe nu teu boga kaisin mah sok gegeliseun naon cenah sok loba gegeliseun ari kaluar imah meuni dangdang segala dipake ai di imah keur dua anjing salaki bau embe ngajuru heuy tibalik naon cenah bo tibalik yo bo lamun rek sare jeung salaki susungitan naon cenah lamun rek sare jeung salaki tingali wudu heuh naon cenah bo lamun rek sare jeung salaki wudu heuh tuluy nyikat naon nyikat gigi heuh rek sare jeung salaki teh wudu nyikat gigi tuluy make sesengitan pake ku eueuh meme asup meme sare jeung salaki teh oh pantapak hitut bieu terakhir kapan ieu biang kerokna ieu di nyahuan aja mah iya biang kerokna teh ieu matak ieu guru loba saeutik ieu mah ih di bejaan ieu loba pengusaha bangkrut gara-gara kacang loba pejabat rungkat gara-gara kacang loba kiai ge runtah kiai ge luntur gara-gara mata kunaon ustad kiai bisa sarung ameh gampang alah kacang
Ustaz Asepnya tuh Ustaz Asep jawara kacang. Kok mau irung begitu mah jika Bollywood aing mau aman irung rada tiarap irung emang perang iyo bo Ustaz Asep kok Asep kasep banget pemajikan hiji bo pakai di ngerti yuk iya mah loba awewe Kang Acep gawe gegeliseun banget Korea ai cokor Afrika dibalik ece mah jeung salaki meh jadi pahala rek sarening salaki teh begitu datang ece kumaha ece nama di mana ece nama di kamar keneh salaki keur lalajo persib di tengah imah barang ngambe parfum cek salaki harum apa ini cari sampai dapat paling bau kat itu masuk salah wae itu dah ini mas hari yang salaki kuat sesa masak sesa dapur deket barang deket salaki jeung pamajikan kelek bau kayu manis dicabak inung leungeun bau laja nu ieu muncang barang ditompok koneng wajah salaki ya Allah alhamdulillah penting imah sare jeung rendang boho ade ayo diperhatikan ku salaki atuh eceuna sing alus akhlakna sing naon cenah sing alus akhlakna sing boga kaisin kami ge lalaki atuh sarua gitu butuh perhatian hayang sekali-kali mah ditanya ku saha ku pamajikan gitu hayang sekali-kali mah ditanya ku majikan kumaha apa pagawean lancar lain kumaha apa hasil sia mah kitu bae ieu nanya na salaki datang hendak aing maja kali-kali atuh kumaha apa ueuna naon di pagawean cek salaki loba rangda nya kitu Pak loba cek salaki teh loba kumaha hiji rangda KTP lu kumaha KTP teh kolot tapi pulen aya deui rangda Hitachi lu kumaha Hitachi teh hidung tapi cihuy bo ibu ayo eta urang kikituanan ge sarua ibunya ari nyaho mah urang eutik-eutik pahala eutik-eutik pahala mantap yuk lalaunan supaya urang kabehan sadayana netepan kana akhlak anu sae itu ciri jalma boga akhlak boga isin ka saha isin ka Allah bae isin ka saha isin ka Allah dua isin ka Kanjeng Rasul rek make beungeut kumaha urang teh lamun tepang jeung Rasul isin atuh laras teh ulah kumaha jeung Kanjeng Rasul jeung guru urang we lamun urang tos maksiat hek pendak jeung guru isin teh isin eta urang laras teh isin urang mata ciri awewe nu boga ka isin mah nyaeta manehna tara naon nembong-nembong orang ciri awewe nu boga isin mah tara ngalangkungan naon ngalangkungan salaki mun ngomong atuh laon henteu nyangangang kawastoa atuh eta cenah salaki napi ambekeun cekek sakalian 2 jam beres atuh ieu lalakina di sarua pak tuh mata aing mata yang nanya ka lalaki mah ongkoh araya tapi teu ngajawab disebut jelema lain disebut patung lain disebut jelema teu nembalan disebut patung ja arudud pak ingin istrimu cantik hoyong pemajikan gelis kita sering mendengar Pak
kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Betul. Itu karena rumput tetangga mah terurus, rumput tetangga mah di modalan. Betul. Mata lamun bapak hoyong ningali pamajikan geulis kawas rumput tetangga modalan. Insya Allah lamun geus di modalan engke pamajikan bapak ge sarua begeutna hejo. Pak ingin punya istri cantik, bantuan cek bantuan. Cek tugas cek tinggal ngajawab dong. Naon cenah? Dong sing kompak meh kade ku salaki. Ingin istrimu cantik, acan dusun sembilan maya tuh. Ingin istrimu cantik, Dong. modalin. Nah, gitu saya teh. Eta ka aing meureun komo ka salaki. Ingin istrimu baik, ajarin. Karena diurut, Pak. Ingin istrimu patuh, cukupin. Sok. Da awewe mah sumutna dua, cukupan eta dua nana. Dong. Luhur subuh hadap lapar sarua nyangangan. Dua nana. Sebaliknya aya nu handap subuh, nu luhur lapar. Dong. Ingin istrimu solehah, contohin. Suami yang mengikuti akhlak Rasul bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tapi lebih daripada itu, bukan hanya dia mampu memberikan nafkah dohir, tapi juga mampu memberikan nafkah batin. Seperti apa? Bertutur kata dalam naon? Dalam bertutur kata lembut. Nah, tidak bohong? Lembut dalam bertutur. Hoyong ieu boga salaki gitu. Hoyong atuh cenah heula sing leuleuy. Ieu mah aya hayang salaki bertutur kata lembut cenah pasti mana juri? Iya masalah laki datang usuk mah cek tah sero datang. Ai hayang majar mana cenah salaki bertutur kata lembut. Siapa? Cek mah. Ari hayang ku salaki di lembutan, cenah pi omong. Ai hayang salakinya ka ai cenah pi kasebel. Ai majar mana ku salaki hayang dibelikeun kongkorong, ai cenah COD wae. Ieu mau salaki kakara hudang. Salaki hudang geus disapakeun paket. Barang muka panto teh. Salaki muka panto, begitu muka panto. Lain paket teh. Begitu muka panto ruas. Bo. Imah hayang dipikanya ku salaki. Ai kalakuanana pikahe waeun. Pikahe waeun bae. Hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan pendapatan suami nuturkeun ka hayang ibu. Heuy. Ulah mau maneh di masalah ki hudang barang muka panto kaget ruas. Kama qala Syahrukan wa Priti Sinta. Muka da boga karowas hari te paket nusaha pas muka da boga karowas hari te paket nusaha hari te paket
nusaha koyoyot karep imah dari teh bungkusan naon bareng dibuka teh pak heuy coba eta nu aya di imah hitung lolobana pangabutuh atau kahayang eta nyaho ece maka dalaman hayang dipikanya aku salaki urang asing menang dinyaahan alaki ge ulah egois sarua alaki ge sarua ulah naon ulah egois ulah moal maneh hiji pamajikan oge butuheun anu lalaki lembut dalam bertutur kata nu kaduana tulus dalam berdoa sehingga tina biwir salaki bijil doa anu tulus ngadoakeun pamajikan anu pamajikan teu apaleun sok urang ngadoakeun batur meni tulus geuning sebab narima kahadean ti batur tapi ka pamajikan urang kiraha pak urang ngadoakeun pamajikan heuy ipoting ditumpahkan didoakeun tara ayo tak salaki jeung pamajikan mah adalah mitra ibadah naon cenah Bu mitra ibadah moal reuceug lamun teu daek silih nasihat maka jalan keur urang salamet mah ceuk Rasul ogenan silih wasiatan tina silih nasehatan silih wasiatan Allah bakal ridho ka urang insya beres tak tilu perkara anu matak Allah ridho ka urang nu kadua tilu perkara Allah bakal murka ka urang Allah bakal benci ka urang hiji wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas suali wa idha'atal mali tilu perkara Allah bakal murka ka urang di mana hiji lamun umat Kanjeng Nabi sibuk desas desus heuy Bo lamun urang ayeuna sibuk desas desus naon sibuk ngomongkeun dosa sibuk ngomongkeun kagorengan seolah-olah urang teu boga seolah-olah urang teu pernah nyieun ade bisi ece nempo kalakuan anak pikangewaeun Bo lamun ibu mendakan perkara anu mikangewa nu aya di anak eta teh teguran ti Allah naon cenah teguran ti Allah eta teh teguran ti Allah mantap ulah sok sibuk desas-desus masih nikeun kasalahan batur da urang ge pasti bohong urang ge gaduh nanya sabaraha kali eueuh ngomongkeun RT heuy sabaraha kali ngomongkeun RT laju lamun mulang ti majelis sabaraha kali ngomongkeun ustad ngaku hayo gerang ngaku entah kumaha oh can balik mana ayeuna mah di dieu keneh sok kira mun mulang ti dieu ngomongkeun aing geura teh geura ulah sok ujeb bewe icih Bo Allah murka selama orang sibuk masih nikeun desas desus komo zaman ayeuna zaman informasi teu teu kacegah sok ayeuna mah urang cicing di imah wae urang cicing di imah informasi katarima ku urang berita katarima ku urang nu positif nu negatif katarima ku urang betul informasi anu menyenangkan informasi anu pikaheulun nepi ka urang melalui naon melalui HP eueuh mah tara nyawa HP tara nyawa HP tapi pan sok aya tatangga milu ngomong ka urang betul maka kade lamun urang teu nyaho duduk perkara teu nyaho akar masalah ulah pipi ulah naon cenah ce so maaf sakali deui komo waina urang keur diterpa utamana ieu dunia naon dunia
dunia naon ieu kamu teh balik dunia dalam berita utamina ieu dunia Islam naon cenah Bu utamina dunia Islam atanapi muslim nu aya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja nu hiji pro Habib nu hiji pro Wali Songo cing jadi korban saha jelma awam lieur kudu nuturkeun saha leres teu kemudian urang ayeuna ka dieu bingung ka ditu bingung kabeh dulur urang leres teu ulah sok sibuk desas-desus nu urang teu apal ilmuna teu apal akar masalahna hei nu sok gibah Bo ayeuna sok gibah aya satungtung ibu sibuk gibah Bo lamun ibu katungkul ku gibah ngagibahkeun kagorengan batur ngagibahkeun dosa batur seolah-olah urang teu pernah migawe dosa Allah bakal murka ka urang Allah bakal ngewa ka urang sehingga mata urang ulah salahkeun ulah nyalahkeun sasaha lamun mata urang na sangeup nempo Quran dipake nempo Quran teh kalah kanaon teu betah kanyamanan katenangan da urangna tadina sibuk wae kana nguruskeun kasalahan letah urang dipake maca Quran ngadak-ngadak teu ngeunah maksud teu ngeunah teh ceuk ge diuk bari maca Quran teh teu daekeun betah we hate urang teh diajak maca Quran letah urang teh ngadak-ngadak teu betah kangeunahan kanikmatan katenangan hayang buru-buru cengkat hayang buru-buru naon hayang buru-buru balik hayang buru-buru nutupkeun Quran itu karena letah urangna tadi na kotor teuing heuy sok ngomong geut Nur mimiti ngomongkeun salaki ngarembet kami toha udah indungan gitu nama aing mah teh nyaho eta anak kitu ge dibebeda bae ulah bah kurang kumaha aing minantu coba moal aya minantu kawas aing mah aya nu ngomong gitu aya sok rangan ku maneh moal aya minantu kawas aing mah atuh ho batur mah arli kabeh sia dong edan heuy do ulah sibuk desas-desus Allah murka lamun urang sibuk ku desas-desus masinekeun kasalahan batur masinekeun dosa masinekeun aib batur ka hade muslim hiji jeung muslim nu sejen lir ibarat satu awak lamun nyeri hiji nyeri kap wirang hiji wirang mata hei nu sok gibah heuy nu sok gibah ulah gibah kade nu sok gibah eureunnan naon Bu eureunnan hayang apal cara tobat tina gibah hayang apal cara tobat tina gibah memeh minta hampura ka Allah datangan heula jalma nu digibahkeun beratnya karasa bae tapi mending keneh di dunia wirang daripada di akhirat wirang di akhirat mah nya bangkrut amal urang dibikeunan kanu digibahkeun lamun amal hade urang beak dosa itu dikaurangkeun eta wirang di akhirat petak mending keneh di ayeuna di dunia sok nu rumah sok ngomongkeun tatanggana rumah sok ngomongkeun kolotna datangan pentah hampurana cenah lamun isin ngomongna Pak Ma hampurannya kayak gitu kunaon dosa abdi mah emang sih bosan pokoknya lama era dicari lagu mah wes lama urusan abdi pokoknya mah abdi minta hampura ka mah di hampura mah ih dosa naon nya rumah sok ngomong ke emak era make helm bisa kadinya
Tuh berat kan? Baik ngajak Rasul, iya kawal gibah wa innal gibata asyaddu minaz zina. Dosa gibah teh leuwih banget bangga memeresna tibatan dosa jin. Dosa jinah mah ibu maaf lain abdi berarti ngamenangkeun kana jinah henteu. Ibu boga dosa jinah tobat ka Allah dua nana eta mah langsung ka Allah. Tapi dosa gibah ece memeh ka Allah oge cek Allah gampang ka aing kalau sok diomongkeun ku maneh geura pentah hampuran heula osok daek. Nah mata ulah sok sibuk desas-des ulah sok sibuk desas-desus. Nu kasabaraha? Nu kadua ulah sok loba nanya pertanyaan nu eueuh guna. Ulah nanyakeun pertanyaan nu eueuh gunana. Artina eta teh majelis perdebat. Sakali deui majelis perdebat. Sok ece lalajoana nu debat sok geura pasti milu keheul. Pasti milu sok Pak unggal bapak lalajo konten tayangan nu aya dina TV One anu aya konten perdebatan dan milu keheul urang teh padahal wawuh henteu urang terus teh kenal henteu jeung si eta pendak can pernah tapi nempo si eta ngomong bari gitu da milu keheul urang teh mantap hindari majelis perde eueuh guna. Ulah sok nanyakeun perkara nu eueuh naonna ulah loba nanyakeun perkara nu eueuh gunana sebab Allah bakal murka. Nu katilu ce Allah bakal hewa ka urang lamun urang micunan harta bari eueuh guna ngabalanjakeun harta bari eueuh guna. Pek ece erek naon mah erek nganasorobkeun harta mah teangan anu aya simpulna di jalan Allah. Niatna nulungan agama Allah. Niat nulungan agama Allah hiji niat nulungan agama Allah mah ngabangun sarana ibadah leres. Dua ngabangun solokan leres. Salila caina dipake jariah tetap ngocor pahala tetap ngocor. Tilu nyieun jalan salila jalan eta dipake pahala na ngocor. Opat ngabangun madrasah matak bisi guru urang nya pengurus urang nyieun jalan nyieun solokan nyieun madrasah nyieun pasantren komo masjid batu kudu caritakeun deui pek barantuan aja Bu barantuan gitu sebab eta teh lain keur batur keur urang-urang kene lamun jalma micenan harta bari eueuh gunana Allah bakal murka. Allah bakal bendu ka urang. Bu ibu masuk sedekah masuk sedekah nya utamana sedekah teh lain ka batur ka saha ka indung ka saha ka indung baca Bu matak lamun salaki barang bere ka indungna teu kudu dicarek euy lamun salaki barang bere ka indungna teu kudu dicarek mun kitu indungna dibere ece henteu kakara dolim nu kitu mangarana leres. Selama teu nyoceng hak pamajikan maka sah-sah sae leres teu bungah lamun boga salaki bager. Nah matak lamun salaki barang bere ka indungna ka dulurna berarti urang kudu bunga sebab Allah murka ka jalma nu micenan harta. Naudzubillah. Salajengna angkat pananganana Bu rumasa urang ibadah teu bisa dina ngaplikasikeun akhlak urang can bisa sampurna leres. Dina dosa urang can bisa tobat leres. Dina amal soleh urang can bisa istiqomah leres. Ngalakungan majelis ieu sabada silih hampura ulah waka uwih can silih hampura mah pek ulah waka uwih can silih hampura. Bisa jadi ieu kesempatan ibu keur bebersih tina dosa nu teu karasa tina dosa nu terabaikeun tina dosa nu sok dipopohokeun padahal dosa eta nu ngahalangan rezeki urang dosa eta nu ngahalangan cahaya hidayah asup. Yuk pentah hampura
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah nun ya Allah pangeran abdi sadaya apunten dosa abdi sadaya apunten dosa ibu rama abdi sadaya apunten dosa guru-guru abdi sadaya apunten dosa para putra putri abdi sadaya apunten dosa pasangan hirup abdi sadaya apunten dosa dulur-dulur abdi sadaya rai raka abdi sadaya apunten dosa sobat-sobat abdi sadaya apunten dosa dulur-dulur abdi tatanggi abdi sadaya jalmi-jalmi anu kantos calik bebarengan dina taat ka Gusti jalmi-jalmi anu kantos calik bebarengan dina thalabul ilmi jalmi-jalmi anu sok sasarengan hirup bertetangga sosial di masyarakat nun pangeran abdi sadaya bersihan hati abdi sadaya dina sanes kantan penyakit hati anu mantak ngahalangan kana lungsurna hidayah Gusti lungsurna rahmat Gusti lungsurna taufik Gusti selamatkan abdi sakula warga ya Allah dina percikan seuneu neraka selamatkan putra abdi ya Allah selamatkan putra abdi ya Allah selamatkan putra abdi ya Allah abdi sadaya nu calik dina dinten ayeuna sabada silih hapunten bersihkeun dohir batin abdi sadaya ya Allah jantankeun abdi umat Kanjeng Nabi anu kersa silih tulungan anu kersa silih wasiatan anu kersa silih tutupan lain silih boleh kerkeun lain silih antepan lain silih omongkeun tapi jantankeun abdi umat Rasul anu silih kuatan silih tulungan silih simbutan silih tutupan nun ya Allah pangeran abdi ibu rama abdi aranjeunna kapungkur kantos ngawurukan abdi ngadidik abdi ngabiayaan abdi rumasa abdi kahutangan ku sadayana rumasa abdi kahutangan ku ibu rama abdi can bisa mulang tarima mulyakeun aranjeunna ya Allah sakumaha aranjeunna ngamulyakeun abdi sadaya ikanyaah aranjeunna ya Allah sakumaha aranjeunna mikanyaah ka abdi geus unggal peuting geten ngaleungokan ka kamar abdi sok sieun simbut abdi nyingkap sok sieun abdi dicocok reungit ibu rama abdi nepi ka kurang bobo kurang sare kurang barang tuan alatan merhatikeun hirup abdi abdi ayeuna sakieu buktosna kanyaah ibu rama abdi apunten dosa ibu rama abdi ya Allah jantenkeun hirup abdi hirup nu manfaat jantenkeun hirup abdi pahala nu ngocor keur ibu rama abdi sadaya ulah kalakuan abdi kalah kamoekan kuburan ibu rama abdi ya Allah ulah kalah kacariosan abdi moekan kuburan ibu rama abdi ya Allah ulah kalah kalakuan abdi moekan kuburan ibu rama abdi caangkeun pakuburan ya Allah caangkeun pakuburan Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah mangga tingali sisi digigir tongok kawi satu acan silih hamputan punya
So, jangan kena punten heula. Sampai iya, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.